Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama, para ju'amma, para hujajul ustad miwah ustadah anu kupribados dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teu hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu kupribados dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabadana sim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah kalian takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh singajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, dina dinten ayeuna sim kuring bade ngabahas tentang baperan. Ari baper teh nyaeta bahasa gaul anu singkatan tina bawa perasaan. Sautak saeutik kasinggung, sautak saeutik ngambek, sautak saeutik rungsing. Loba pisan jalma di zaman kiwari anu kitu. Asa pangaingna, asa pangwanina, asa pangjagona, cek jelema awam mah nu kitu teh disebut jagoan. Padahal lain saur pidauh Rasul, laisa syadidu bisurati innama syadidu ladzi yamliku nafsahu ingzal godob. Teh disebut kuat jagoan jelema anu bisa gelut, tapi anu disebut kuat jagoan teh nyaeta jelema anu bisa nahan kana hawa nafsuna di saat ngambek. Jelema anu pangkuatna, anu jagoan mah anu sabar, bisa nahan kana hawa nafsuna. Lain anu saeutak saeutik ngambek, saeutak saeutik adat-adatan, kabeh jelema ditantang asa pangaingna. Musuh di mana-mana, antupna hirup teu tenang. Tah urang mah ulah kitu, urang mah kudu bisa nahan kana amarah, nahan kana hawa nafsu. Batur kitu kieu urang mah kudu sabar. Ingat urang mah nanaona di hadapan Allah anu Maha Kawasa. Anggar urang mah butuh kana pitulung Allah, teu bisa ngajago-jago. Tah ku kituna urang mah kudu sabar. Innallaha ma'as sabirin. Saestuna Allah bersama orang-orang yang sabar. Ku ayana urang gede ambek teh sabab urang salatna teu bener. Mun salatna bener mah insyaallah moal kitu. Sabab inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saestuna salat teh ngajauhkeun tina perbuatan keji jeung mungkar. Mun salatna bener mah urang teh moal rarungsing, bisa tenang, bisa nahan kana hawa nafsu. Tah ku kituna urang kudu bisa nahan kana hawa nafsu urang, kudu sabar dina sagala rupa, deukeutkeun diri ka Allah ku cara ibadah anu bener, kuatkeun keimanan, salat ulah tinggalin. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa jadi jalma anu sabar, anu bisa nahan kana hawa nafsu amarah urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cariosan anu sakedik ieu tiasa manfaat kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, muaseur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.